Boy, subrek moal, amun teu matana dicolok ku aing. Aduh, ieu manuk aku teu anakan wae. Hal mah ungap peuting usuk dibekur-bekur. Ah, tuna deui ah. Balak. Aduh, tuluh kieu euy sare heula. Pararana segini teh, kalau aku gak dipayung bisa hidung. Saha itu? Teman. Kudang mana? Isman, sare wae juga pedak. Alah, ngaganggu wae kehidupan aing si Amalda. Kudang mana teh? Sare wae. Gini ya kalau buta-buta ke dulu. Aduh, aya awewe geus kecap kahideung. Kadieu. Mana? Kamana? Kadieu ayo nang kadieu. Ayo, ayo di desa. Iya kadieu hayu ieu kadieu. Cari kieu, cari. Ari Neng teh atos gaduh ka bogoh teu acan. Pantesan. Jeung ayo atuh sareng ka bobogohan. Alim ada alma hidung teu katingali. Wah, pantesan siapa gelis-gelis teh buta. Wah, pantesan siapa gelis-gelis teh buta. Ayo nama neangan operasi mata mi isu kadolo nu kasep bunga nu kamari oge disebut gelis-gelis kok buta. Teteh, nuju naon dia bayinya Lira? Nuju milarian dokter mata tapi teka dulu dah. Oh, abi teh asa gaduh kenalan bade nyobian mah. Mangga atuh teh. Kedap atunya teh uang ditelepon heula uang dicobian. Besok. Halo dokter, ieu teh sareng dokter sanes. Heeh, aya naon sia? Ieu aya nu bade operasi mata. Heeh, alamatna di mana? Ieu di Desa Cibenge, Kampung Rariweuh. Oh, heeh, aing ka dinya. Sanuek dioperasi mata abi. Bawang buka kacamatana. Tas aya nama tas diubaran. Nuhun nuhunnya. Alah. Sedang sare kieu mah ngeunaheun dengan awewe menang kamari awewe buta aing lah. Aing mangih deui jeung awewe buta nu ieu. Naon aing mah geus kadolo situ. Bukan teh encan euy. Bukan teh can kacir teh teh diheureuyan ku aing teh. Iya, sama.
Gimana Bang enak? Da mang ah. Hampur banyak mari mah heureuy da sugan teh. Rambutan nah pertanyaan masih teh.